Aduh, can angges kene wae ya proyeknya. Aduh, kalau bakene ya lila kene ya juga nama ya. Terus kangen ke kampung halaman. Terus kangen ya ke budak hiji tah. Banget kadal, kumaha kabar teh budak teh nya. Aduh, bukan lockdown. Naon aing isukan di imah. Oh, batur di imah hulang. Ngaso heula pusing. Heueuh nya. Pusing teh kumaha kabarna nya. Telepon aku aing. Buset. Banget kadal naon nelpon aing ya. Tumben-tumbenan. Boga pulsa emang budak. Gila amat sih ngangkatna. Naon sih? Halo. Rek naon sia banget kadal nelpon aing. Kangen aing, Bos. Kangen. Lah emang kunaon sia kangen ka aing? Mau batur ngopi, Bos. Buset. Si mung teu boga duit meureun rek ngopi kudu aya aing wae. Puguh. Tuh boga duit saperak-perak acan. Emang teu nyaho di dieu aya kabar lockdown gara-gara virus congorna. Kolorna. Naon teh? Pona eta lah geus. Oh, kitu nya. Aing keur proyek kene ieu lila kene. Kuaten saminggu deui mah ya di Papua. Lila amat di lembur batur. Betah-betah teuing. Serius, Ira balik na, Bos. Saminggu deui balik. Soalna ieu keur mesen kene tiket beca. Tiket pesawat meureun, kumid. Boga Bos teh ku kumid-kumid teuing. Pesawat. Besogan teh beca. Beca nu bisa hiber. Podo teuing kumaha sia lah. Nu dumukna sia Ira balik, Bos. Aing kangen yeuh. Kae lah minggu hareup lah aing balik nya. Tungguan we nya. Sarua aing ge hayang balik ieu. Geus kangen aing ka sia ge hayang ngabuli. Oke, sip yuk. Ditunggu nya. Yuk. Ayo, siap. Betah-betah teuing Bos Intel di Papua. Balik ah. Kumaha kayak isukan. Lapar ya. Dahar ah. Sang. Yes, kayak Yahut aku. Keluar tuh bisa. Berlockdown. HS deui angguran ge aing lah. Aduh.
dah. Masih Asep apanya? Si anak kadal. Ada yang orang telepon ya. Maaf, sisa pulsa Anda tidak cukup. Buset. Pulsaan deh. Langsung we kayak mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saha deui eta sia mah teh? Ada berita suka. Urusan corona. Ganggu wae. Waalaikumsalam. Sia ho. Kebenaran amat keur lapar aing. Set. Sir ngakan aing. Hideng. Kebenaran eta sia mau bungkusan. Oke emang kia. Gak gitu terus. Kamu mana sih ya? Iya bokeh. Duit pulang. Emang naon sih eta? Buka we. Udah tuh aing nyokot piring heula. Aduh. Hidang banget sih ya. Udah dibawa ke dia. Aing poan tadi cat dipicen ku aing. Picen tuh cara itu cuman. Wow banget. Lantas kisana aya naon datang ke rumah aku. Buan lu kos RI. Aya naon sih? Teu nyaho keur lockdown sugan. Pak poe lockdown ge pemajikan aing. Panareot teu nyatu-nyatu. Terus aya naon tujuan singa? Meong. Atuh sia we ulah segala singa. Jauh coy. Pengajian juga kadal. Para rusing aing di imah lah. Pemajikan ngacombrang malulu. Kapusingan ku aing di asupun ke jero sumur. Tinggal kun ngopi ku aing. Kapohan geus 3 jam. War ku aing diangkat teh. Bari jil tanduk. Tanya ku, "Mama, geuning aya tandukan?" "Waon sia aing jin nu nungguan sumur ieu cenah." "Oh buset ya aing teh. Oh, ai pamajikan aing ka mana?" "Tuh, di handap ngacombrang malu aing pusing ya." "Lah, cai aing teh. Di dinya karek 3 jam. Kok mau we ngangge 11 tahun." "Buset cenah aing 3 jam ge geus soak." Nya eta kitu cai aing teh. Hideng banget sih ya. Malah ngomong jeung jurig. Ari sia sosis. Yah. Yola anan aing sosis mah. Tempo banget aing. Tuh, tempo emang sia. Beut kos modal gareja.
Bisa banget. Aing teh, ini temen. Aya catur eta. Lah ayo tadi ge Main aing daripada siap. main ke. Ieu ka mana deh? Ampun aing. Ujang banget, jalan kuda eta mah kos gitu mah. Salah. Mananya? Aduh. Ah. Iya kan ku aing. Mana ya? Ah, Tah eta karak bener. pusing banget ya. Lockdown PKI raha meureun aing. Yo, kayaknya homanya lockdown teh ulah tiba ngajadog di imah, diam di rumah. Lockdown teh meureun kunci. Lockdown hate sia nu goreng ganti ku nu alus. Lockdown hate pikiran sia nu goreng ganti ku nu alus. Cenah titabu bersih tangan kudu bersih. Kayak kelakuan kan ulah gajun. Sama. Ganti tuh bersihkan hati sia, bersihkan pikiran sia. Ini mah jedog di mah lockdown di mah. Neangan duit tara. Isir ka kanan angin. Eta. Iya gantian. Tapi bener oke babacot sia. Aya bener na oge. Lah. Aing. Ngomong CS orang si Intel. Ilah balik di Papua. Orang ge kamari ku aing ditelepon Samrin. Nya biasa we atuh. Biasa. Mantep banget. Hari si Godel ke mana ya? Duh. Palingan gimana tau kalau memban piring. Ada kan sosis. Bisa judi. Baru teh mau bener ke nipu aing. Saha ayeuna? Sia ta jalan. Lu kan tadi aing wae jalan sia mah. Emang sia teh sosis. Buset. Aing mah awe aing lamun ku aing ditinggalkeun. Jadi getih bisa. Pejantan tangguh aing mah. Angko si Godel. Wah, mat sia modar sia rajana ku aing di lockdown sia mau bisa kemana-mana. Di lockdown. Kayak catur-catur lockdown. Bener-bener musingkeun boga sawah kita ting mantong ka mana ieu teh. Keun sia mun kapanggih mah moal teu beak eta ngajadi salaki. Mana beas-beak di imah teh. Duit teu gableug da anak ceurik wae yang jajan. Pagawean salaki kan mancing Gusti nu agung. Masih mending lamun menang lauk teh lauk badag lauk emas. Nah ieu mah menang teh lauk satu-satu nu dibagut. Gusti, menangkan sama kita teuing. Lamun teh jangan makan. Ternyata yang paling ada sosis.